Kira lah buat bebaturan aingnya isuk po konten KWA project tong poho like comment and share yang subreklin Subscribe lu. oh so subscribe tong poho di tak tombol kering nak pencet ada tumaha tumayar berakunnya sesatan jadi buruk kunyuk. Kenangan mah Kadang nasi ikur naon kan? Pan ikur ngedit video ba jangan kita yang kue minggu. Pan nyaho sih pan itu keur ngudag jam tayang yang 4.000. Mijit temen itu kan capek-capek aing mana? Hese ngudag jam tayang 4.000 teh kudu digader. nah kumaha mang enak YouTube jeung TikTok rame teu euy subscriberna. Sing sabar we ke ada atuh teh ke gaya hasilna. Nanaon oge kudu peurih heula. Euy nu kitu mang euy capeknya video ngaku teh. Bayo hingga gaji teh. Ngicahan we nganyeng teh kasbina. Sing sabar ke ada naon ge aya aya eta mah mah. Perjuangan nanaon oge. Teu coba ku sia atuh kehan nyeun eta, nyeun intro hut ajak batur cenah subscribe cenah naon. Cobaan ku sia hayu nyeun ke dia pamancing naonan. Teh Dewi aya tuh mang. Narek naon ke head? Yang kena naon di kamar melewatkan itu man hayo sarekan jadi sieun euy. Boga dosa naon ke head sia teh? Bae kudu sieun. Ah semoga dosana naon mang masuk itu nyarekan teu pugu. Heuda siang beureun kunyuk ngalajan wae sia mah. Heud ngawaro coba atuh ari di tah naon teh. Nah ka mana mang kitu Teh Dewi? Aya ke head di dapur. Ek mertis beja nama. Heug sabarkeun ku sia itu ari boga dosa mah eta hampura. Wah mun kamu acinit ah. Kemana kamu ke cicing? Cicing. Saya kemana ke cicing bapak? Hei. Semua. Kalau kan mau dek sieun mang kakalakeun kemarin teh. Geus kayak itu sampeurkeun gitu di bibir tuh. Tuh mang ah. Naon? Kamari make kabur. Hutang mah geus dibayar. Ka dieu maneh? Hampura we teh kemarin kita asup anjing bagaimana dan nitawa eta yang malian. Tidak ya akal kayaknya. Nu geus manggeus we ayeuna mah. Ya rek metis ari buahna eueuh. Pangagantiankeun heula Jung. Deni aya duit teh minjem heula. Oh aya sabaraha? Baraha we. Yeuh, duitna. Teh tungguan di dieu. Oi. Naon? Kenapa nih? Mapi itu. Nah, tuh, yang boga duit, iya we. Ah, ayo boga duit. Nanti boga bisnis, Sik bisnis Kebantuan kayu. kayu bisnis naon heula Tengah buah tuh, Teh Dewi tuh gitu nah heula. Cuma tebuna. kana tuh Tuh, khusus saya zaman yuk. Ayo. Tuh, kayak tempuh buah mah loba. Kalau kalolot, bayar aja ngotis mah. sungut mirang pos bongora Bang, kok aku juga nak pada mau emang bisa ngopi, niat di bangusan jeung aing di bangusan Iya, teh naik sama. Pengen saya danap kalau aing.
Buburu kehead. Si ayah kadikit tukang bogana. Panyahoan ko. Terus sing sabar kayak basiram aing digembrong kayak maruk gengah ngalate sama jedog dihanap kudu liur. Mati sih. Naon ditinggagokan. Naik. Wah, ini loba nih euy. Gengah euy. Ieu we nu aya. Matuk-matuk kitu. Set. Tabuh deui kitu. Itu saha dina tangkal buah kerasa korosok. Bajing sugan. Ini di sini ibu. Pai sama pai belum pai. Kuat deui kosok. Wah. Kesal bawa ting. Opat. Wah dengan dia kali gue. Tah, itu. Hei, siakan lawan didinya. Bangun kanyawan. Wah, kawat aing kudu kumaha? Kudu kabur ieu mah. Oh, siap. Bajing aku baru kunyuk mah di balap lompatna teh ku aing di udag teh. Engka nyahoan saha-sahana ku aing rasa. Ikunya kemana? Lempatnya. Disana tinggalin di sugan buah sumurang ke kantun ke gembrong sirum. Atau di mana si kunyuk dia. Kehead mah. Di dia geuning. Mana sih ya? Aman kan buah? Halus-halus. Amanin buah nak. Aman, tentram. Itu hangit itu ayo. Ayo. Kakak. Ya buah nak. Ya. Ayo makan yuk. Ayo tuh. Iya buah teh. Mana dia kan? Ning saeutik buahna. Wah, ini menang susu buah nak. Tidak 10.000 sakieu. Daripada eueuh teuing. Ah, maneh mah. Maya tuh lah nuhunnya. Nya sari. Pai, ayo kayak aja ngopi sih didinya. Sia an hayu we pebangusan deh. Kemarin kayak di bangun jadi duit. Kalau cici ngalumuk makan gitar jadi duit kita lagi. Ini lewat ke bangun hasil tuh.